Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng, mangga atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Janten para mitra sadaya carios nyambung nuju dihancak ku Mang Jaya. Carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom, karangan Aan Merdeka Permana anu mana ayeuna nincak bagian ka 83 para wargi. Hatur nuhun nu parantos noe subscribe sareng locengna, nu parantos noe like-na, nu parantos komentar sareng sajabina hatur nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun para mitra carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Jadi carios ieu naon teh seueur narasi para mitra teu seueur dialog ataupun caritana kumaha gelut komo para mitra. Aduh, tapi aya gitu gambaran-gambaran nu adu ilmu aya para mitra namun henteu digambarkeun ku saporos carios anu asanesna margi benten cara dina ngarangna. Kitunya para mitra ciri sabumi cara sadesa. Kitu diantawisnya para wargi. Mangga dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-83 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matu, dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda kamari, carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana. Judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Teu karaos ayeuna nincak bagian ka-83 para mitra. Mangga urang teraskeun dongengna para wargi. Harita di perjalanan, waktos Mang Lendra cumarita disangkana ku Surajaya mah, nyarita nate para wargi sareng cenah anjeunna, nu mata ku Surajaya dijawab, "Naon? Kula mah teu bisa nebak eusi hate Andika atuh. Yo, jaka bantangin. Tapi masing kitu kaula ayeuna geus percaya kana kajujuran Andika. Dina ngoning bumelana ka Pajajaran. Terus terang lagi teu ham-ham deui kaula mah. Yo perkara Andika bebela ka Pajajaran teh. Kitu nu matak oge. Nya maksud teh ka Pulau Majeti nya. Ka nagara Pulau Majeti maksud teh. Jadi sakali deui we bumela teh bener-bener Andika teh ka kerajaan Pulau Majeti teh. Kitu matak oge geus teu hamam deui. Aing ngan soal hate sejen mah kaula mah da teu nyaho atuh. Cek Surajaya. Salah sangka disangkana Mang Lendra teh nyarita ka dirina. Cicing kaula mah lain nyarita jeung Andika benerna ge. Cek Mang Lendra para mitra bari nyentak ngalieu ka tukang. Surajaya jadi ngarasa heran. Geuning dia nyarita ka kami. Najung saha tuh Andika atuh alin kitu mah. Pan bieu teh Andika teh nyarita lain. Nyari jawabna teh ku kami, da jelema sejen di dieu mah. Iwati ieu kami jeung Andika we. Aing kumaha ngajawabna nya, aing pusing ye. Aduh, kieu atuh aing namanya lah. Yo, kami mah teu nyarita jeung Andika ieu. Ngan pokona mah nya teuing we. Nah, kami teh nyarita jeung saha kitu jika nama jeung diri sorangan kami teh. Para wargi, sabada Mang Lendra nyebutkeun nyarita jeung diri sorangan anak cekekeuk teh Surajaya nya seuri. Heuh, nyaan, bener heran we kuring wanyan terus terang we ye. Andika ngomong cenah jeung diri sorangan. Atuh sok ngomong jeung diri sorangan mah sarua jeung orgil teh. Ngadenge disebut orgil para mitra sadaya Mang Lendra ge harita teh tuluy mali ka tukang. Naon ringan nih? Ngake nyebutkeun ka kaula orgil sagala. Andika mah teu bogoh teuing. Supaya aya wae beurina ge. Naon orgil teh? Ditanya kitu Surajaya tuluy ngajawab. Nu disebut orgil teh ye baraya. Nu disebut orgil teh nyaeta orang gila teh ya. Ceuk basa menak mah cenah. Dia tadi manusia orang gila teh. Marukan teh kumaha kitu?
Celeketek para mitra Manglendra seuri nyeleketek nyebutkeun cenah orgil teh orang gila cek basa menak di negara manusia. Heuh, ampun deui. Heuh, nya dipikir-pikir. Yo kaula teh bener we ngomong ka diri sorangan sarua jeung lima eran atuh jama gelo meureun. Orang gila teh ya. Nya tapi keuteunan naon kenjang lah. Nu penting mah kaula mah sehat we. Ayeuna mah kieu ye ayeuna mah ye. Kieu ayeuna mah ye carana nya ayeuna mah urang eureun we heula nya. Tuh kabeneran aya tangkal tuh. Tatangkalanna jigana teh lamun urang leureuh di dinya iuh teh tenang jigana teh. Kitu ceuk Manglendra ngalihkeun perhatian. Maksud jeung tujuan eueuh deui di mana cenah atuh harita reureuh. Sugan jeung sugan Asurajaya bisa sare atau bisa hees. Tah didinya manehna rek ngayakeun hubungan jeung Jakabantangin, rek nanyakeun kumaha ketak satuluyna. Bener we para mitra sadaya. Harita teh sabada reureuh harita teh. Manehanana hanapeun hiji tatangkalan anu iuh jeung deui angin ngahiliwir para wargi sadaya. Nembus kana awak cenah manimatakeun nyecep karasana angin ngahiliwir teh. Nimbulkeun rasa tunuh komo mah pikeun Surajaya. Lantaran eukeur mah eukeur manehna capek kabina-bina. Atuh kari-kari ayeuna dina kaayaan leuleuh modal kitu, langsung kerek nyegrek para mitra teu inget di bumi alam. Dina kaayaan kitu para wargi sadaya langsung atuh harita keneh. Kontan Manglendra ngayakeun hubungan jeung Jakabantangin. Malah mah cenah Manglendra harita teh tuluy nanya ka Jakabantangin. Cing atuh deuleu Bantangin tuluykeun ye lah. Pokona mah kudu kumaha kami teh ieu ayeuna teh. Nyaha kudu ka mana jeung kudu kumaha satuluyna pang-pangna mah. Da nikah nu boga pokal atuh ayeuna maling kami. Kitu para wargi sadaya. Ceuk atuh Manglendra. Dijawab harita keneh ku Jakabantangin anu penting mah cenah kudu ngalaksanakeun atuh saran mun saran teh mah atawa parentah ti manehanana cenah. Jakabantangin sawaktu reureuh di tengah lalampahan teh kabeneran Surajaya keur sare kerek nyegrek antaran lempang cape sapoe jepu. Ari anyika sok aneh teuing. Tutuh titah jeung paparentah ka kaula teh kumaha? Ya, ku Andika ditarjemahkeun teh jadi saran. Salila ieu kaula mah lain ngajalankeun saran tapi parentah ti Andika apaan? Kumaha ari Andika teh puguh teuing? Majalkeun nyarankeun cenah. Eta teh parentah ti Andika. Kaula kudu kitu. Padilaksanakeun ku kaula. Nya ari Andika. Sok aneh teuing majalkeun saran cenah. Ceuk Manglendra jadi jamedud keuheul. Pikeun Jakabantangin deui nyarita cenah para mitra sadaya. Lamun seuga manehanana atawa Manglendra daek turut kana asaran ti manehna atawa parentah manehna, mangka hangke kahareupna bakal meunang kauntungan anu gede. Uguh we ngadenge eta omongan, Manglendra ngajawab deui, "Naon kauntungan kaula teh atuh? Rasaun kaula mah teu hayang untung di dieu. Barina ge kami mah yang terus terang we kaula mah yang geura balik ye. Ka negeri asal kitu pokona mah ka tempat asal kami. Riung Mungpulung pokona mah di ditu lah. Teu hayang meunang kauntungan kami mah di dieu." Atuh geus kitu mah langsung Jakabantangin nyebutkeun. Cenah mah lamun daek nurut kana singsakur saran anu cenah dikedalkeun ku manehanana mangka Manglendra bakal meunang kauntungan. Di antarana kauntungan bakal dikawinkeun ka Nyi Mas Wulansari putrana Prabu Selangkuning. Atuh puguh Manglendra harita teh kekepehan. Nyaho sia? Aing mah ye, jeung kami mah mati-mati kawin ge hayang jeung papada manusia deui badina ge. Teu hayang. Teu hayang dikawinkeun ka ye Nyi Mas Selangkuning. Anakna Prabu Selangkuning teu pokona mah. Maksudnya ka Nyi Mas Wulansari gitu. Teu hayang. Anak Prabu Selangkuning. Kami mah terus terang we hayang kawin teh jeung umat manusia deui. Jeung papada umat kami lah pokona kitu. Teu hayang dikawinkeun ka anakna Prabu Selangkuning kami mah. Para mitra sadaya.
Geus kitu mah para wargi sadaya atuh celeukeuteuh ke jaka bantangi nyeleukeuteuh mah. Baranga dina nyeleukeuteuh na teh nyebutkeun, cenah mana kitu ge meureun, manehanana teh atawa manglena teh yang dikawinkeun ka hiji cenah umat manusia anu katelah nyimar konah teh ceuk jaka bantangin ngaheureuyan. Nyaho sia? Teu aing mah teu yang dikawinkeun ka nyimar konah bari ge. Sia sok aya wae tu jaka bantangin. Sok ararani andi ka mah. Sok aya wae benteu teu hayang. Kami mah teu hayang dikawinkeun ka nyimar konah. Sabada harita Mang Lendra kekepehan. Lamun seug dikawinkeun ka nyimar konah cenah para mitra. Waktu diheureuyan ku Raden Jakaban bin baku jagen jaka bantangin teh para wargi sadaya. Uguh we harita keneh oge aya sora tan katinggalan nepi ka ngengkreng cenah kadengena. Si horeng eta teh sora jaka bantangin. Ngan kadengena iwati ku Mang Lendra wungkul. Andika mah pinter kodek. Hayang kawin jeung papada bangsa manusia. Tapi pipilih mung nu goreng patut. Padahal di negara Pulau Majeti mah nyiar pi pamajikaneun teh rupa manomer 2. Eta bedana jeung di alam manusia. Ari di alam manusia mah nyiar pi pamajikaneun teh rupa nomor 1. Di negara Pulau Majeti mah nomor 2. Tapi nu utama nama laku lampah. Atuh bakal leuwih sampurna wae. Lamun laku lampah na hade nyarupana geulis. No. Cek jaka bantangin diomongan kitu Mang Lendra teu nemalan. Ge, da bari naon ge kaula mah teu hayang cacarita perkara bikang bari na ge. Omong Mang Lendra sanggeus rada lila cicing. Gagabah. Malah dina hiji waktu mah dunya teh bakal kacida ti iseunana lamun segeueuh bikang deuleu. Omong ngejaka bantangin. Para mitra pamiarsa, harita Mang Lendra teu ngomong deui. Da dipikir-pikir aya benerna omongan jaka bantangin teh cenah geuning. Da heueuh. Di negara manehanana cenah di tempat di lemburna. Lamun nyiar pi pamajikaneun teh nu diukur teh geulis heula. Kitu di antarana dibenerkeun ku dirina omongan jaka bantangin. Oge bener deui can lamun dina hiji waktu eueuh bikang atawa eueuh awewe. Dunya teh bakal tiiseun. Ngan ngahuleng we Mang Lendra saeneng-eneng. Malah sorajat ka bantangin geus teu kadenge deui dina hatena. Manehanana ningali kaayaan alam di dinya memang endah kabina-bina. Handapeun hiji tatangkalan para mitra sadaya. Malah maka tingali katebeh jauhna upluk aplak nu disebut situ teh. Meureun eta nu disebut rawalakbok teh para wargi. Sora sasatoan kayaning manuk-manuk disarada patemalanjeng pada baturna. Nimulkeun kabetah pikeun Mang Lendra cicing di dinya. Komo deui angin tiis ngahiliwir nebak kana awakna. Tarada lila oge manehna teh ngahuleng kitu. Nyaho-nyaho geuning Surajaya geus hudang harita teh. Tina sarena nya geus kitu mah manehna luak liuk. Aduh. Eta maneh hees mun lilaki ieu euy. Ceuk Mang Lendra. Naon? Kami mah reureusakeun rarasaan mah teu hees. Eta teu hees. Ampun deung Gusti. Eta maneh nyebut teu hees eta kerek mun nyegek tadi.
Para mitra atuh Mang Lendra nyebutkeun ka Surajaya kerek nyegrek. Surajaya kontan harita ngajawab deui. Naon, make jeung kerek nyegrek segala. Kami mah dateng ngadenge, kami kerek nyegrek. Da memang bener para wargi. Nu keur sare mah tara ngadenge kerekna sorangan. Eta teh nandakeun atuh cenah para wargi sadaya. Memang kaayaan teh matak cenah nenangkeun pikir dirina jalma nu keur sare mah. Ieu urang tulikonya. Lalampahan teh. Ha, ieu atuh. Dua nana para wargi sanggeus sareureuh mah lalampahan dituluykeun. Ari nu dipimaksud teh tayalian iwati neangan jaka sampireun. Cek ujaring carita Surajaya, cek obrolan Surajaya, ukur dirina nu apa di mana ayana jaka sampireun. Surajaya terus ngobrol di perjalanan. Matak yeuh jaka sampireun teh. Ayana di nagara Dedemit. Nu katelahna nagara Burak Ganda Setra. Anu ratuna katelah Ratu Aning-aning Kingkik. Kitu nu matak oge ngan kami atuh kaula nu nyaho mah. Matak eueuh salahna andika dibawa ku kaula ka dieu nyaeta kaula minangka tuluy jalan. Jadi pokona mah jelas we lah. Pokona mah jaka sampireun teh ayana di dinya. Ngadenge kitu Mang Lendra ngahuleng. Da teu nyaho naon-naon. Ngan tekung silila para mitra ngong sora jaka bantangin. Nu kadenge kumanehanana. Majar teh cenah para mitra. Ari nu disebut nagara Burak Ganda Setra teh. Aeta teh ngaran bawahan nagara Pulo Majeti. Ngan bedana ari Pulo Majeti mah bangsa onom nu nyieuna. Ari nagara Burak Ganda Setra mah sabangsa siluman. Bener cenah ratuna teh awewe. Katelahna Ratu Aning-aning Kingkik. Kitu ceuk katerangan sora jaka bantangin. Ngan kadenge ku Mang Lendra wungkul. Atuh sabada meunang katerangan kitu Mang Lendra tuluy deui tumanya. Deng kumaha? Bisa aja urang nyusul-nyusul jaka sampireun ka dinya. Da kaula mah sabenerna mah embung lah. Jeung sieun babakuna mah deui. Kitu pangbangna mah. Eta kira-kira bisa henteu. Andika teu kudu sieun-sieun cenah ceuk jaka bantangin teh. Da tenang we jaka bantangin salilana cenah ngarojong. Jadi teu kudu sieun-sieun tenang bakal dibarengan kumanehanana kitu ceuk jaka bantangin teh. Malah mah para mitra sadaya harita ge rumenghap Mang Lendra teh sabada ngadenge katerangan ti jaka bantangin. Yen cenah mah manehna baris ngarojong naon-naon perjuangan Mang Lendra. Kitu diantarana para wargi sadaya. Ari ayeuna mah omongan jaka bantangin teh memang teu kadenge para mitra sadaya. Ku Surajaya pon kitu de omongan Mang Lendra henteu kedal ayeuna mah beda jeung tadi. Anu satuluyna para wargi sadaya Surajaya lempangna ayeuna mah ti hareup sedengkeun Mang Lendra ti tukang lantaran Surajaya minangka tuduh jalan. Jalan mah rada rumpil oge nuju ka eta patempatan teh. Malah mah saliara, wah, atuh cenah nepi ka rungkun-rungkun saliara ge jembet naker. Jadi dina nggoning lempang teh kudu disuai-suaikeun heula. Bangsa cenah jukut saliarana, lantaran lamun teu kitu pasti bakal raraget kana awak. Sahenteuna we. Ari saliara mah ngandung cucu. Harita ge omongan harita teh jaka bantangin nyebutkeun jaka bantangin teh para mitra sadaya. Hiji atuh jalma anu memang manggulang-mangguling luhur ilmu jembar ku pangabisa. Atuh harita ge pibejaan kitu. Mang Lendra tenang bae lantaran manehna ge bakal ngabantu. Harita jaka bantangin nyebutkeun
Yen manehna teh boga ilmu, Mang Lendra kudu percaya yen eueuh makhluk anu sampurna di alam pawenangan ieu. Disebutkeun ku Jaka Bantangin yen disaluhureun gunung anu panglahurna pasti aya mega. Disaluhureun mega pasti aya langit kitu jeung kitu saterusna. Daapanan langit ge nepikeun ka lapis katujuh. Boa saluhureun eta ge aya keneh. Malah Jaka Bantangin nerangkeun yen makhluk nu disebut pinter teh ukuranana rupa-rupa jeung jenis kapinteranana ge rupa-rupa. Malah Mamang Lendra ngagerendeng jero hatena nanya ka Jaka Bantangin, maksud anjing aje nyaha nu marangkuk di karatuan Burak Ganda Setra teh jarago pisan? Cek Mang Lendra tumanya. Memang bener pangeusina Sarakti Mandraguna. Heula we cenah ratusan taun kalarung. Bisa diperuhkeun ku bapana Jaka Bantangin ngagunakeun ilmu angin bumi bari hese beleke. Tapi kadienakeun aya beja cenah. Maranehna geus boga panyinglarna, boga ilmu luar biasa hebatna. Kitu cek Jaka Bantangin teh. Kitu sababna manehna ayeuna geus kumawani ngabalieur. Teu hayang gabung deui jeung Pulo Majeti. Angot dihatean ku Jaka sampireun. Atuh maranehna beuki wani bae cenah kitu. Atuh Jaka Bantangin sabot dua hate keur guntreng Surajaya ngabui sorangan. Aduh lah, pokona mah ayeuna mah rek isuk rek pageto rek ayeuna pisan hayu urang nyulusup ka karatuan Burak Ganda Setra. Cu ayeuna mah pokona mah kasempatan nu hade ieu urang asup ka dinya. Cenah ngajakan Mang Lendra nyulusup ka eta patempatan. Wah, waduh, urang muru eta tempat. Kau lagi hayang geura nyaho we lah aya jiga kumaha ta. Eta nagara Burak Ganda Setra teh. Jeung pokona mah lah kumaha kaayaanana we kitu. Temal Mang Lendra para mitra sadaya. Gancangna carita. Mang Lendra dibaturan ku Surajaya. Muru wewengkon karatuan Burak Ganda Setra. Jalana teh tetela ka Cidarumpilna. Kudu asup kaluar leuweung gerotan. Nu salawasna kabulen ku pepedut kanal naker. Kalan-kalan oge ku kurubutan dina sampalan jeung ranca. Nu sarua dikuriling ku pepedut. Ngan sanggeus lila ku kurubut. Harita teh atuh Surajaya ngarandeg. Bari manehna luak lieu ka kenca kakatuh. Nah, ayeuna tempat jadi kieu nya. Aduh. Ampun deing ya. Heran kami ya. Jadi kieu ya tempat teh. Bu. Nah, bener kitu ka dieu atawa salah jalan? Cek Surajaya nyarita sorangan. Mang Lendra para mitra ngarasa heran ku omong-omongan Surajaya kitu. Jadi kieu kumaha ari Andika? Sok araraneh ting pan Andika mah nyaho cenah. Di mana cenah nu disebutkeun eta nagara teh. Ina ari Andika sok araraneh teuing. Pan Andika teh nyaho jalanna lain. Ka nagara ieu, nagara nu rek dituju teh nu disebut karatuan Burak Ganda Setra teh. Kalayan anu dipingpin cenah ku eta naon anu ngaranna teh sade teh ngaranna teh. Aduh, nya pokona mah lah. Nya kitu eta pokona mah. Nu disebut ratu teh geuninganan. Pokona mah Ratu Kingkin teh geuning. Cing atuh ka mana atuh lompatna ayeuna teh jeung ka mana kudu ka mana ieu ayeuna ieu. Aduh, sok araraneh teuing ari Andika. Cing sok urang tuluykeun. Sugane kapanggih ku Ratu Aning-aning Kingking. Tembal Mang Lendra para wargi anu mulih. Atuh pikeun Surajaya ngarasa heran oge. Ngan nya kitu teh para wargi Mang Lendra anu haheho alatan cape. Surajaya teu kabireungeuh cape ngapanana ge biasa. Mireungeuh kitu hate Surajaya jadi heran. Naha cenah Jaka Bantangin meuni sakieu letoina. Ngan kaheran manehna teu ditepikeun ka Mang Lendra harita teh para wargi sadaya. Atuh harita ge tuluy Surajaya nyarita ka Jaka Bantangin alias ka Mang Lendra teh.
Para mitra Surajaya haritan rangke kieu ucap-ucapanana. Baheula we. Basa kaula jeung Anggawira dibawa ka dieu teh ku Jaka Sampireun. Ieu palataran karaton teh tuh di hareupna tadina aya kuta manyang. Kitungtung katungtung. Tapi nah atuh ayeuna ukur sampalan jeung sampalan. Iheula di dieu eueuh ranca. Tapi ayeuna ngan ranca jeung ranca. Ceuk Surajaya parawargi sadaya. Mang Lendra teu bisa mere komentar naon-naon. Da puguh dirina ge malang-malang mang meuleng-meung teu nyaho naon-naon. Palahak polohok we di dinya teh atuh cenah teu nyaho kudu ka mana ini. Malah kusabab Mang Lendra hayang nyaho, hatena cacarita sejatumanya ka Jaka Bantangin. Ngan aneh para mitra. Ditanya sababaraha kali Jaka Bantangin teu daek we nemalan para wargi sadaya. Atuh puguh we. Mang Lendra kutuk gendeng harita teh malah mangagerendeng jero hatena. Ih, nya ka mana eta ingkahna mangluk teh nya? Yuh, aing mah yaya wae. Ari waktuna dipentan tulung leungit si kasabalan teh. Yah, aing mah ayo hari aing teu butuh sok ganggu wae ka aing nora weco. Lagu butuh diteangan ditanya eueuh. Ka mana teh mangluk teh nya? Ya wae aing mah. Ceuk Mang Lendra hatena kutuk gendeng. Waktosna see para mitra.